Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Danu, kalarasan ayeuna abdi nuju di Cisaranten, Caket Arca Manik, Antapani, wilayah Kota Bandung. Ieu bumi tipe 118 per 85 meter persegi. Ieu bumi teh dilengkapi ku 4 kamar tidur. Sadayana itu 3 lantai. Ieu penampakan bayuna Andi. Kenge karpot itu lebar kirang langkung aya di 5 meteran. Saya ornamen ornamen bata tapi itu tina keramik. Kenge taman tos aya, caina tos keluar. Kawain bani. Ieu penampakan jandelana rageng ieu teh. Alasan unitna ready stock ieu teh. Yuk bani cobian ka dieu bani. Oke, dibuka heula sapatuna. Ayeuna urang lebet ka ruang tamu. Ayo ruang tamuna tapi ke sekedar kan deh. Ieu pintuna ngge bahan kayu. Terus jandelana ieu terus dipaten ngge bahan aluminium. Ruang tamu cukup agung itu lebar. Panjang pisan. Jandelana ge agung, pencahayaanana sae kalepet ieu teh. Nah, itu bisa dibuka ya. Ayeuna urang lebet ke kamar pertama nu aya di lantai 1. Jadi kamar pertamana minimalis. Pencahayaanana sae janten tiasa ngirit listrik. Kangge stop kontak tos araya. Kamar mandi di lantai 1 gitu. Nah, jadi kamar mandi kan terus dipasang wastafel, terus kangge shower ge aya kantun masang itu mutacan dipasangkeun, aya exhaust ruangan gitu, yang udara. Nah, terus kloset. Cobi ayeuna urang ke dapur. Ieu dapurna tos free kitchen set. Kitchen set terus dipasang di terus aya keran. Ieu caina terus keluar terus macul. Ieu dapurna di paling handap. Itu dipasihan free kitchen set. Ayeuna urang cobi ke lantai 2 pandi. Ini sadayana teh aya 3 lantai. Ieu urang cobi ayeuna urang sambung deui pandi. Lantai 2. Ieu di lantai 2 na gitu. Di lantai 2 ieu tiasa didamel ruangan keluarga ieu. Ini ruangan keluarga. Ieu kamar utama anu kadua. Posisinya sami. Lebar luas nama sareng anu di lantai hiji kamana teh. Pencahayaanana kalau bete senger jandelana sae. Ayeuna urang cobi ka kamar katilu di lantai 2. Tadi kamar udah tilu. Hampir sami bentukna. Apangker biasa katinggal halaman di kayun. Terus kamar muka 2, kamar muka 3. Ieu kamar mandi anu di lantai 2. Terus dipasang wastafel, caina terus keluar, dipasang hand shower oge. Dan terus jalan mulai dan duduk. Terus dipasang exhaust. Ieu kamar mandi anu di lantai 2. Orang cobi ninggal sendiri kan ieu jendela salit itu. Ieu jendela di lantai 2 kang ningis. Yuk, dan aing ada imut 3 lantai jadi kedah. Dan aing ayeuna lepet ka lantai 3. Kamar pembantu ya teh. Tuh, terus dipasihan colokan. Lapunna tos aya. Ieu tiasa diangni kana kamar pembantu. Ieu kang jemuran ge tiasa. Ieu kamar mandi kangge pembantu ieu ge. Klosetna jongkok. Terus di ruangan ieu tiasa diangge dibangpakeun kangge gudangnya tiasa. Ieu kangge cai toron terus dipasihan. Beri ieu teh. Terus kami beri kaluhur biasa ieu ge terus dipasihan toron di luhurna. Tah, oke, terkait penjelasan unit ieu
perkawis skema pembayaran, hargina, terus naon we, promona, itu abdi dijelaskan di oleh handap. Kira sambung nih kan? Nyambung tadi jantan. Iya unitnya tipe nanti di tipe 138 per 85 meter persegi. Di pasihan 4 kamar tidur, ya taman payung, taman depan, terus air ruangan keluarga, sadayana itu bangunan tiru lantai, kayak rooftopan di Bogorna. Tadi teh kalau rasa naju ayah bonus, di pasihan free kitchen set, di pasihan dari naon ieu teh kanopi sareng carport sareng free PPHP nya aya cashback dugikeun ka 50 jutaan lah. Janten pilih ayah bapak ibu akang teteh anu nuju wilarian bumi di Bandung Timur, tepatnya di wilayah Kota Bandung, nu catet Raja Manik, Antapani, Cisaran pun. Ieu direkomendasikan ku abdi. Janten mau sakitu nu tiasa dihaturkeun ku abdi terkait informasi ieu. Bilik aya patarasan mangga kanton isi di kolom komentar atau napi hoyong informasi nu lengkap kanton klik link di bio atau napi nomor WhatsApp anu aya di bawah deskripsi. Sekitu nu kami hatur, napangkeun abdi Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.